Ya Rasulullah salamun alik. Cenah kiai di akhirat engke ditanya teu nu bodoh, pangheulana ditanya nu bodoh. Ditanya naon moal ka ditanya naon Aisyah hirup sabaraha taun, otak teu digunakeun pake neangan kapinteran pan Kangjeng Nabi nita talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Aisyah datang ka bodoh teu bisa maca Quran acan ieu pake naon. Aduh abdi gawe cinglu atuh malaikat beuki bodemna beuki kieu bae. Sia lain ngaji edan ka cinglu sia datang ka teu bisa maca Quran. Oh, komo datang ka teu bisa maca kitab. Nah, digunakeun pake naon ku sia eta hirup. Pake gawe, pake sekolah, pake tani jeung sajabana nu geus kitu nu teu penting-penting di gawean ari bodoh teu daek dipiceun. Nah, ieu wayahna lah ieu mah dikulub salah sakedeung. Kulub malaikat, tah ku bodoh dikulub. Waduh. Oh, ngan aya ngaji-ngaji teuing mah teh cicing di majelis. Engke aya kesang. Kucluk. Isa ye cek malaikat. Ulah kesang sa? Kesang eta Pak Haji. Maksudna ulah di kanaragakeun nya pernah ngaji mingguan kesangan. Kula kesangna. Ceknya namanya nyanduk di kanaragakeun kula saksi. Jadi nya micin kabodohan cicing di jero masjid majelis kesangan. Nu bener si malaikat kula saksina. Meureun kesangan kita mah sebeuh teh nguduk pokona terserah. Deku bae nu jelasnya na kesangan eta jadi kesang jadi saksi nu mentak lamun keur ngaji kesangan dari susut antap karena ngagolernya na guys. Jadi bodoh teh ulah diantep per hari naon nu ku urang diaji supaya asup kana otak. Tuh, geus tareh paeh urang ye bodoh keneh bae. Terutama ka Allah, awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqat. Panggeulana nu wajib terhadap manusia nganyahokeun pangeran kalawan make dalil-dalilna. Ngaji ke durang supaya nyaho pangeran. Sa pangeran? Allah. Cak sa? Cakula we. Lain cak abah, lain cak guru, lain cak emak. Pan jore lamun cak emak. Saya pangeran Allah. Cak saja, cak main. Tetep bagus tauhid bagus. Iya tuh kula keyakinan kula. Semoga keyakinan bahwa pangeran Allah boga. Pangeran mah Isa Rasul. Maryam waliyatullah. Uzair wali Allah. Pangeran mah Allah. Cak sasa cak keyakinan kula. Semoga keyakinan bahwa pangeran Allah dalilna di mana? Aya dadamelanana langit jeung bumi. Kok langit jeung bumi pakai dalil teu kaharti aya dadamelana eueuh nu ngadamalna. Tanyakeun ka urang Amerika ku canggih-canggih nanyana boga alat coba atuh. Nyana ku canggih-canggihna tentang kitu alat anganyahokeun sanunyin langit. Ayo coba nunyin bumi saha. Ayo coba. Nah, cenah di Amerika go nunyin, di Jerman di Perancis. Nah, nunyina saha. Tama jajadianan teu kaharti aya dadamelana eueuh nu ngadamel. Pasti nu ngadamelna Allah. Tuh, entak aing mah pangeran teh Allah. Ge, aing mah pangeran teh cenah sakena lain Allah saha? Tritunggal. Waduh, Kristen. Enggak satu isia keyakinan kos gitu. Bahwa kusia modar. Kayak geus di akhirat disiksa sia. Kafir. Aing mah boga keyakinan Allah pangeran dalilna aya dadamelanana. Tah
kos gitu kita di akhirat lumayan. Eta kakarak lumayan kenapa situ? Lumayan kakarak deres doa. Deres sebab eta mah kakarak ge nyana make dalil lisan. Encon make rasa. Beuh lamun geus boga rasa mah kos Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Eta geus datang ka rasa. Kurang makan. Siapa pangeran? Allah. Benar sih? Benar. Nu antak Allah daun. Amin langit jeung bumi katutesina. Jadi nu ngurus bumi sa? Allah. Nu ngurus langit? Allah. Sia di urusan ku sa? Allah. Dimuriangkeun ku sa? Allah. Disugikeun? Allah. Disusahkeun? Allah. Dia pinter sih. Boh tuh aing teh. Geus da kos hebat kan? Kos hebat kan? Mulai kuari dibere muriang. Kunaon sia muriang? Aduh aing kamari kahujanan jeung teh sial jasa teh hujan. Aduh aing gara-gara kahujanan aju muriang. Kamari mah ngomong, sia muriang ku Allah. Anu nganyageurkeun Allah. Bareng kuari muriang hujan. Udah, saya can boga rasa ngaranna teh, masih kana neraka kene. Masih atuh sebab nyandarkeunana di lisan doang. Tuh, kos kitu teh ngaji tauhid teh. Masya Allah. Ari anu nyugihkeun sa Allah, nu ngagerakeun Allah. Itu sia lamun dagang anu nguntungkeun sa Allah nu nguntungkeunana mah. Nu ngarugikeun Allah. Paseh teh budak. Tauhidna hebat. Ngaji di mana sih? Di guru aing ngajina. Beuh, tuh aing teh. Spek be ngirim karung ke Jakarta, karungna teu dibayar goblok. Sia jasa. Warung aing teh dibayar tolol meureunana. Goblok, wae anak gua dicarekan. Ai eta anu ngaberangkatkeun Allah, anu ngarugikeun Allah. Teu sia nyarekanan. Heuh nya. Neraka kene. Dan datang karasa terus gitu teh. Beda ngaji tauhid make dalil lisan jeung rasa. Woi, urang mah teu lamun dak aya jelema nundekna haru biru urang ka urang aya nu nulungan. Wow, urang mah daek jasa. Kanjeng Nabi Ibrahim mah begitu geus diasupkeun ka jepretan gede. Oke, dikaseunekeun ku Raja Namrud malaikat Jibril. Ya Ibrahim. Hayo, manekan dikaseunekeun. Beusi maneh boga usul ka Gusti Allah, capat kaula lapor ka Gusti Allah. Maneh boga kabutun teu? Cak Kangjeng Nabi Ibrahim. Amma ilaika fala. Ka anjeun mah teu butuh satiga-tiga acan. Ka Allah butuh. Jih. Cak malaikat Jibril atuh kaula langsung kolparan ka Allah. Memeh kula dijieun jeung maneh Jibril Allah geus nyahoan. Indit sia Jibril ka ditu. Bow. Cak malaikat Jibril kakara kemanggih aing mah. Jelema kos kieu ye parah amat. Indit. Aing memeh dijieun Allah geus nyaho. Ka Allah bae. Aing hirup pae. Cenah kudu tutung di beuleum nang Allah. Hirupna nang Allah, cager nang Allah, tutung ku Allah. Beres. Gas, ulah ka dia si Jibril. Boh. Budak cak Jibril teh mah lain jelema tah mah. Wara amat geus boga rasa eta ge. Geus cenah ayun-ayunan we malaikat teh Kangjeng Nabi Ibrahim. Begitu set dikaseunekeun cak Allah kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Hei sene sing aya anjeun seureu kuni bardan tiis wa salaman ala Ibrahim. Selamat terhadap Ibrahim. Awas ya, karasa haneut ku aing sia disiksa seuneu ge disiksa ku Allah. Langsung begitu Kangjeng Nabi Ibrahim asup ka sana set. Beuh tiis sakumaha aya asean. Ya, tu kerek Kangjeng Nabi Ibrahim. Kerek di jero, teu jauhan di sana nya nama. Barang hudang teh anggur, tangkal apel,
jeruk, dangder ya dangder. Emang orang Kendal bagi dangder. Ya Allah karim. Cakang Nabi Ibrahim bahasa gala aya, cai curcot. Atuh jangan jasa. Di sini maha kawasa Allah. Begitu geus 40 poe, bongkar cakang Nabi Ibrahim, cek Raja Namrud. Coba cek ieu tulang belulangna ya. Dibuka dager ge. Kabeh nu muka kaget. Cek kerek. Ibrahim kerek. Namrud teu arti ibu punya kerek. Deuleu ku Tuhan kerek cenah di jero. Masya Allah. Haji Pendi mah di luhur kasur di AC teu daek hes. Panas cek geuna. Kunaon? Buarang can dibalikeun deui. Panas. Beda. Nu jelema mantep ka Allah kurasa. Saha dibikin ke para rasul, para nabi, para aulia Allah subhanahu la khaufun alaihim walahum yazanun. Situasi jeung kondisi kumaha nang Allah, bahasa nang Allah di jero hate, hartina kayakinanana datang ka karasa. Urang ge sok ngomong atuh kabengen nang Allah sungut doang. Tama percis okos Cina kampung Melayu. Cina kampung Melayu teh eta nya malam teh tajong astagfirullahaladzim. Cina astagfirullah. Cina astagfirullah nya biasa ngobrol Masya Allah. Cina kampung Melayu sewan sama aja tuh begitu. Cina sewan juga Masya Allah aja dia mah. Weh biasa kalau nama aja Assalamualaikum. Siapa sih? Ya saya Tegwan. Eta sewan ngomong Melayu. Biasa kelantaran bergaul. Apa ya di hati? Atuh sungut doang. Masya Allah lah, Bismillah lah, dan lain sebagainya. Namun ditanya, saya juga tahu. Nabi pertama Nabi Adam, Nabi kedua Nabi Idris, Nabi ketiga Nabi Nuh. Terus jika anak orang mah pinterannya anak. Cina eta Cina, Islam ente lisan. Atuh urang yang naon bedana wujud kita makok mukhalafatun lelawadisi. Aing ngajar ada serakos ge. Aduh. Ngarinehkeun sora heula ieu aduh masyaallah. Eta kumaha eta? Atuh lisan. Can puguh asup ka jero hati. Deuk ngasupkeun ka jero hati melalui riyadhah mujahadah. Jadi tapa pertapaan napaan nafsu, merangan nafsu dan lain sebagainya supaya arasup asma-asma Allah. Kara kebal boga rasa asal geus boga rasa begeuna kos dagang untung kajian ting hujan terus bae, dagang untung terus bae kajian ting paek lampu terus bae jah untung. Ieu ge ibadah geus ngeunaheun atuh terus bae teu memberi panas hujan beurang peuting ngeunaheun kos tukang caramah mun caramah dibere duit terus bae. Keuntungan teh aya atau hobi jana tuh terus bae tah ieu keur carita dunia jeung akhirat kitu bae sarua ngan nu ieu mah dunia nu ieu mah akhirat. Jadi selama nyana resepna ka mana untung atuh terus, resepna ka mana untung atuh terus. Dagang resep tapi teu untung eureun nya geus sarua bae. Bae kok teu dagang kan pelan nu meuli cenah jurig melulu tama pasar. Nu meuli geus tutup sarua bae. Sia teh teu ceramah. Lah. Letik. Sial dasar. Wajiban teu maca sholawat capek lah sakiana teh. Teu marhabat capek, teu sholawat capek, eueuh rasa ngeunah. Atuh eureun kabeh ge. Kajian kukubah ge eureun. Tah, ieu urang nu mentok terus bae ngaji unggal minggu aya rasa.
rasa naon rasa sebeuh karasa kabeuteung macam-macam guys aya nu memang karasa ngeunaheun aya nu kabeuteung bae aya nu hiburan bae aya nu kieu bae waduh ngeunaheun jasa ngaji di Cilongok pancakna aing memual datang ke ngaji di Cilongok emang udah aing mah asal ngaji bae ngeunaheun hees mantap jasa eureun-eureun ngadoa jadi macam-macam jelema loba mah aing di imah teu bisa hees cenah barang ngaji masyaallah ngeunaheun ambo budak aing pajar obat tidur ku jana buru oh masalah geus aing sedekah we geus kasihan lah sedekah ngeuna hees geus oh masalah ieu ngaji ka mana sih kula sora sebenarnya di sababaraha ieu ieu mulai deui mendak lalaunan ngajina mun geus aya sore mungkin datang ke asar ya ngaji ayo sia mah ngading teu ngadahar uduk tadi walau kana lil qatil warasatun andai jelema nu terbunuh Zaid umpamana aya ahli warisan setelah terketahui bahwa pembunuh adalah Umar melalui penyidikan nu kamari geus dicaritakeun atas laporan keluarga polisi langsung reaksi neangan pelaku ternyata melalui tanda-tanda pelaku tersebut adalah Umar bawalah ke polisi ke meja hijau untuk disidangkan kebenaran anak melalui tanda-tanda dalil-dalil hujah-hujah laos ngaranna samperkeunlah ka kejaksaan sidang 1 2 ternyata betul pelakuna adalah Ki Umar melalui tanda-tanda anu geus dijelaskeun tadi nyana ngaku maka ieu Zaid nu terbunuh ternyata aya ahli warisan aya 2 minimal urang mun nyaritakeun jama mun ahli nahu menyaritakeun jama agallul jam'i salasa tapi lamun ahli mantek mah agallul jam'i isnani 2 cek ahli mantek mah 2 teh ya mau fauqul wahid geus jama jadi kumaha istilah cek ahli mantek jama teh mau fauqul wahid hiji ka 2 geus jama tapi ahli nahu menyebutkeun salasa agallul jam beda tuh jadi kumaha istilah-istilahna geus pikih ka mana asupna mun urang nyarita na ieu teh nyarita lamun teh leuwih ti 2 ieu batal leuwih ti hiji batal mah faqul wahid geus batal ki hiji tapi maknana loba tah mah tilu mah faqul wahid eta geus termasuk batal tuh jadi ka mana loyogna nah ieu geus sarua walau kana lil qatil lamun memang Zaid ngabogaan ahli waris di dieu bangsa etikna tilu ngankan ahli waris mah endek hiji dek 2 dek 3 ieu mah andai katana loba keur hiji atuh tinggal sumpah 50 kali bahwa pelaku adalah Ki Umar lamun memang teu ngaku mun ngaku atuh geus nah lamun duaan kumaha tah lamun duaan mun tiluan kumaha ieu lamun tiluan ieu mun tiluan sedengkeun bahwa pelaku adalah Umar nah ieu disumpahlah Ki Zaid keluarisna supaya bener-bener yakin bahwa pelaku adalah Umar uziat bihasabil irsi ieu sumpah dibagi ngitung-ngitung ahli waris 2 50 bagi 2 sering 25 kali ahli warisna 3 sumpahna 50 bagi 3 sabaraha 50 bagi 3 mal sugih sia mah angel ngitung sakitu bae ge
encan triliunan karak 50 bagi 3 bagi suara hese amat sebagona sia mah yang nu babari-babari bae 30 bagi 3 10 50 bagi 5 10 100 bagi 10 sabaraha saya nu babari bae gira nu cukclek bae perperan hese nah ya 50 bagi 3 berarti 15 jasa 5 bagi 3 berarti sabaraha tinggal dibagi-bagikan baik kadinya tuh ahli waris teh aya 5an 50 bagi 5 tuh giliran nu kitu bae bebarieun asa ngebagahan TK ieu mah ieu mah usiat biasa ieu teori ngaji praktek nama ieu mah urusan sohibul wilayah polisi praktek nama bos membawa ke kejaksaan integrasi langsung ponis iya dan tidak andai kata kudu dijabru wajubiral kasrata al munkasir sesuai jeung sakumaha dina ngabagi waris bae ngan kulantaran dari sumpah mah teu bisa dibagi beda jeung warisan maka gembleng bae dikaulin cek sakaul mah ya ahli pukul nu komsina lamun aya ahli waris 2 saurang-saurangna 50 lain sumpah 50 bagi 2 saurang sumpah 50 kali ieu lamun 5an saurang 50 jadi 2an 100 saurang 50 220 berarti bulu amat walau nakala ahaduhuma lamun mumpang salah sahiji tina ahli waris Zaid terbunuh boga ahli waris 2 Bakar jeung Khalid kemudian Ki Khalid mambungan sumpah Ki Bakar bae teu sumpah halapal akharu khamsina tetap sumpahna nyana 50 walau gobal lamun Ki Bakar nu aya Khalid doang ieu supaya selesai permasalahan halapal akhar khamsina sumpahlah Ki Bakar nu aya bae nu aya sa Ki Bakar sumpah Khalid nu eueuh kajut Khalid nu aya sumpah Bakar nu eueuh masalah 50 kali sumpah sorangan wa akhadha hissatahu nyana nyokot kana bagian nyana wa ila lamun manehana teh sumpah sabaro atuh mudale teh tahan we sabar lil gaib untuk menunggu yang gaib ieu mah urusanana urusan negara ketika eueuh salah sahijina maka jaksa kudu mengondisikan supaya hadir kembali ke polisi karena polisi neanganana kudu make modal lantaran di negara urang can aya modal untuk eta can aya modal padahal bohong aya lamun dikondisikeun mah modal di Indonesia mah lain saeutik mantak urang dek ngabangun jalan bae ngabangun jalan teu kudu nyokot di APBD teu kudu tah nyokot dina SIM bae ge SIM urang teh ya nyieun SIM didinya geus aya jatah jalan dina SIM bae ge SIM ujianana jalan geus lain ku aspal deui ku perak ujianana eta dina SIM ieu kabeh kan jelema aya sabaraha ribu manusia di Kabupaten Tangerang eta kan dana nyieun SIM sabaraha duit tersisihlah untuk kelestarian jalan dikamanakeun eta duit eta tah ajeuna teh mah ulah hayang nyaho kiai mah aing mah teh hayang nyaho ngan leg-leg ku sia paeh geura sia di akhirat mun teu genjreng sebab naon aya terketahui ku masyarakat bahwa sekian persen untuk jalan kemudian tidak digunakan aing mah teu hayang saeutik ge bere ge teu hayang jasugihan aing jeung sia mah ya mah aing teu sugih teh mah sugih iya mah deket siapa ngomong sugih ge wah di kamar mah ge seru teu bukan naon
ngan ieu mah keur carita teu hayang aing mah los leg-leg ku sia bejakeun ka Kapolresna dahar ku sia lebok jeung anak buah sia paeh sia dipanggang sia sakitu aing mah ngabejaan doa mere sia ka aing nyogok sia ulah supaya ngomong gitu cenah kieu teu hayang aing mah kecuali gede mere ayo letik menyekan neraka ongkoh letik ongkoh ya gitu merek gedenya nama lima Lexus urang lah di akhirat di neraka urang di dunia boga Lexus deres gitu mah di dunia ngan boga Avanza doang yo jaga gerdegan nya teu ngeunaheun ASEAN deui panas ongkoh di akhirat jeleg-leg kayak di neraka mung emang daek kieu mun dibere gede teu hayang sarua bae aing dos jang sia bae jangan ngabejaan doang pemerintah sing bener teu bener atuh los mah urusannya na bener jeung teu bener ngan aing mah ngabejaan paeh tanggung jawab di pundak sia janji-janji kepemerintahan sia engke sia dikulub disurakan ku aing hore hore dadah bupate